Mah, Iya. men, Mah. ayah. Anak Karya mempersembahkan. Duh, kumaha ieu di imah geus teu boga nanaon, teu boga beas. Salah lieur jabat teu boga duit, kumahanya? Assalamualaikum. Atuh hek teh malan eta kumaha atuh? Coba pikiran atuh. Ai mama lo berpikiran kunaon ieu teh? Nih, Pak, di imah teh teu boga beas. Alah, Dibanding duit eueuh. aduh. Lieur mama teh. Kumaha? Hai, papa geus di mana? Geus bebedil hutang mot. Hasil teh. Boro-boro dijong di daratan batur hutang nage. Kumaha? Kumaha? Teu boga duit, Pak, lieur. Penting dunungan nek telepon. Naon tuh sugana atuh pi duiteun. Sugane tuh penting cenah rek telepon. Atuh Pak keur ayeuna mah kieu we daripada Kumaha? ayeuna lieur teu boga beas, gadekeun we atuh HP mama ieu nu ieu. Gimana? Ieu Gadekeun we HP mama. bae ieu teh. Bae, Ridho. Ridho. Mama baru mau selingkuh ke. Deui nya. Ama kumaha ngabaran si sayang. Kamu selingkuh ya sendiko kamu. Salah lain kitu lain hampura kaceplosan. Henteu heureuy. Itu papa ini tuh. Sing hasilnya wayahna we kudu hasil pokona mah Pak. Aing euy kaceplosan dieu. Moal curigaeun kitu si papa teh. Jeung sieun bunuh diri aing deui keur eueuh deui teh. Keur lucu-lucu nah teh simpah teh. Di mana ini bukan Di kernan mana Keur marab naon auk ya itu marab we hayo diusupkeun henteu mah yang sina galade ya mah geus gede pae naon itu ya perlu naon ka dieu tara-tara dek aya perlu agak dikeun HP wah HP pae digade HD itu tinggali eueuh aing keur meuli beah duitna ge rangke deui beas mah tulungan lah urang ieu ngejang naon itu butuh we atuh pamajikan butuh duit aing nu di imah teh lain panda kak kalah berewe keusik atuh lah anjing gampang eta mah aing gope di dieu euy baik lah gila sia manghitung lagi aku deh nah ya $1,5 lah baik aya izin pamajikan halus nelpon halus satungan ke penting aya urang mah cair ke dunungan telepon gimana buka duit dunungan telepon ka mana telepon kana HP eta urang ka aing nelponna nyamuang ke diinjemkeun ku urang duit eta na HP na pinjam kumaha itu tadi diinjem heula ku urang aing ke nelpon kumaha meureunnan jadi anda copot deh HP diinjem heula atuh baru pinjam duit sete odi ngagade panjudul lagi ngagade itu sok ngacabul wae balik diinjem heulanya astagfirullahaladzim jadi aing katipu si goblok Duh kemana nya salaki teh nyar duit tapi lila sanjol kene kiraku ku digadekeun deui mah salaki ilang mah iya aya duit teh wah duit menang HP kembali bisa gitu bisa atuh ini bisaan atuh cerita apa ya atuh sia kalem soal si Kurdi atuh alhamdulillah atuh Pak ieu urang hasil HP mamah balik deui bisa salingkuh atuh ai papa atuh mamah hayangna didinya mah